bahwa manusia dicipta ku Allah timulai generasi awal Nabi Allah Adam sampai generasi akhir manusia mayoritas adalah ieu golongan kafirin musyrikin. Saeutik nu iman ka Allah sangat saeutik jasa. Babandinganna 1000 hiji mantakan lain letik-letik anugerah, lain letik-letik ieu teh kanikmatan ti Gusti Allah. Urang ka Allah dipilih iman ka Allah, di mana urang kapilih percaya ka Allah, nuduhkeun bakal dicicingkeun di sorga Allah subhanahu. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan we iman urang kabawa sampai akhir hayat. Masya Allah. Tuh dijelaskan ku Allah wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun, illa wa hum musyrikun. Mayoritas daripada manusia nu cicing di bumi ieu musyrik. Anu iman saeutik anu sangat luar biasa. Masya Allah. Padahal kurang kumaha tanda-tanda kekawasaan Allah subhanahu, tanda kamaha agungan Allah, tanda kamaha esaan Allah. Mun urang memperhatikan tuh di langit aya mata poe, tuh di langit aya bulan, tuh di langit aya bintang-bintang. Itu adalah tanda kamaha agungan Allah subhanahu. Mun ku urang memperhatikan tuh di bumi menghampar daripada tanda-tanda kamaha kawasaan Allah. Tapi jojong be wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mantakan golongan musyrik mah nyana teh babacaana dina talbiyah teh labbaik la syarikalaka, labbaik la syarikalaka illa syarikan walaka tamlihu wa ma malak. Eta teh kan ngamusrikeun ka Allah. Hei, mun kurang diperhatikeun terus bae. Golongan musyrikin aya nu ngomongkeun kieu, Allahu Rabbuna wahdah. Allah teh pangeran kami, hiji be pangeran kami, tapi aya embel-embelan wal malaikah banatu. Malaikat adalah putri Allah atau bloon. Hayu ku urang ge perhatikeun Yahudi nyana ngomongkeun saya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Rabbuna wahda, tapi andahan wa Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala, atau eta teh ngamusrikeun kos kitu ngaranna. Tanyakeun ka Nasrani Kristen nyana ngomongkeun Allahu Rabbuna, Tuhan Allah satu, nyana ngomongkeun Tuhan Allah, tapi andaan Yesus ibnullah, Nabi Allah Isa alaihissalam dianggap sebagai anak Tuhan. Yesus pendi deh. Ya Allah, atau eta teh ngaranna ngamusrikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, na'udzubillah min jalik urang ma alhamdulillah ieu teu ngamusrikeun ka Allah hiji be, Allahu Rabbuna wahdah, hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal urang tiap ti keyakinan pen ya sia boga duit di mana eta tina hasil dagang dong ya. Jadi
ieu boga duit ya tina hasil dagang, mun aing teu dagang mah ieu teu boga duit, moal dahar. Tah ieun bagi golongan anu tingkatan luhur keimanan musyrik kos kitu teh alasan. Tah mulai pen Haji Pendi nang saha ngayakeun Haji Pendi teh aya nang saha nang Allah kuari teh Haji Pendi hirup nang saha Haji Pendi boga tanaga naja nang saha boga pemikiran teh datang ka boga pikiran dagang aing teh dagang karung boga pikiran eta nang saha nang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Haji Pendi dagang karung terus laju eta aya nu meuli nang ngagerakeun saha nu meulina atuh sanajan hasil tina jual beli karung hakikatna nang Gusti Allah lain tina jual beli. Jelas pen bener juga ya tuh bener juga di mana saya menang duit menang gajian mana gaji tina di pabrik aing teh ya ieu gawe di pabrik gajina sakean beuh mun aing teu gaji teu gawe mah moal boga duit eueuh masalah sabenerna mah ieu teh ye ngan kos kitu rendah keneh iman bagi jelema nu luhur musyrik tah kos kitu teh wah asana urang musyrik kabeh asana. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya Allah mantakan tah di dieu fa innaman yara sababa fahuwa musyrikun cak jelema luhur mah saha jelema anu ningali kana sabab ieu musyrik. Aing boga duit nang dagang, aing boga duit nang tani, aing boga duit menang hasil digawe eta musyrik cak jelema nu luhur. Waman yarol musabib bahwa muwahhid tapi lamun urang deuleuna kanu nyababan pan ieu dagang teh atuh sababna teh nang Allah tani menang Allah ieu teh hakikatna mah aing dagang aing teh ieu digawe hakikatna mah nang Gusti Allah geus teu dideuleu sababna mah nu dideuleu teh anu nyieun sababna Gusti Allah subhanahu wa taala tah kakarak eta nu murni bener-bener imanna murni tuh kadenge jaro cenah mulai teg atuh kos urang mah atuh hese lamun masih neuleuh ka kos kitu kan hiji bae ulah dideuleuh sabab Masya Allah awas ulah salah ngahartikeun barang perak bae jelema saya boga duit ti mana teu gajihan dong caki age musyrik sia maca 2 kalimat syahadat lain gitu sing ade lain teu henteu kudu datang ka maca 2 kalimat syahadat ieu mah jang ngomongkeun jelema teh nu luhur adapun urang ngomongkeun nang dagang ieu duit masalah kelas urang ngan andai kata iman datang ka pikiran sakitu moal waka jadi wali kecuali boga anak awewe aya jodohna karek jadi wali ya Allah tuh ya kieu bae Masya Allah Syekh Wasiti teh ya berangkat ke jeung rekan-rekana diperintah kudu jadi guruna memasuki wilayah Naisabur di ujung Iran berangkat karena set datang kaditu di Naisabur kapanggil ke jeung ulama sufi luluhung luar biasa Ashabu Usman ditanya Imam Wasiti ya bima ya'murukum syekhuna guru maneh ieu ngajarkeuna kos kumaha guru maneh
cak rombongan Imam Wasiti ya muru biltizami taat guru kula marentahkeun ngajarkeun supaya kula tia ieu istiqomah dina ibadah dina jikiran istiqomah lamun dina salatna istiqomah dina kasunahan teh istiqomah termasuk waru'yati taksir memperhatikan kana kataledoran. Jadi ku guru kula diparentahna teh ya hiji ngawal ibadah anu dilakukeun ku kula supaya bener-bener terus be iltizam istiqomah. Kadua supaya terus-terusan introspeksi dina kana kataledoran. Tuh, kan itu mantap biasa kan? Coba Haji Pendi bapan ente aya iltizamu taat ente. Ente. Ayo beungeun mah tuh aya kabeneran salatnya nyebutna kabeneran. Wayah keur mancing mah teu salat lah cak isukan ge aya deui ieu. Taksir, kataledoran dina kahirupan teh henteu dikontrol ku Haji Pendi. Mana henteu dikontrolna? Masya Allah nyana kan lamun pelebah aya rangda wayah disuitan makan disuitan bae ku nyana. Tuh. Ieu ngaranna teu kontrol kos ngaranna. Wayah aya awewe teh ya selfie dong. Atuh terus be selfie, teu kontrol ngaranna. Gaul. Cak Imam Wasiti diparentah kula teh ku guru iltizami taat biltizami taat terus-terusan kula ngontrol ibadah seuna bener-bener ieu teh istiqomah bari ke jeung ru'yati taksir kendor teu nu biasana kula maca misalna ieu teh 150 kali tek be andahan ieu dikurangan 100 ieu ngaranna taksir. Biasana salat duha teh 8 rakaat poe ieu mah ngukur 4 rakaat taksir ngaranna kos. Ieu kan pohara luar biasa. Kunaon jawaban eta teh guru besar nu aya di ditu di Naisabur ngomongna ieu masya Allah amarakum bil majusiyatil mahdoh. Guru sia geus ngajarkeun ajaran majusi kos itu. Ayo ngagibeg teh kelas urang coba. Pancak urang mah geus hebat jasa eta luar biasa guruna. Geus pohara luar biasa. Kunaon ngomongkeunna eta ajaran majusi kos kitu. Masyaallah hala amarakum bil ghibah anha bisuhudi mansi'a wa mansiha wa majroha. Kunaon cak Abu Usman teh guru maneh henteu kieu ye ngajarkeunna. Sia kuari salat ulah anu diperhatikeun salatna ulah. Anu kudu diperhatikeun teh ya Gusti Allah keur nganakdirkeun mosisikeun sia keur salat. Jadi nu dideuleuna Gusti Allah na ulah salatna. Jadi Allah perhatikeun teh kieu Allah keur nyolatkeun aing lain keur disolatkeun paeh ngaranna. Tuh. Ya, orang kuari ngaji ya ngaji teh be. Lamun dina pikiran urang teh aing kuari keur ngaji, meunang pahala jeung sajabana. Pan heulan bagus tah kos kitu ngaranna. Tah eta teh cak kelas luhur mah rendah kos kitu ngaranna. Kuduna nu dipikiran teh lain posisi ngajina, posisi ka Gusti Allah na aing kuari ku Allah keur ditakdirkeun ngaji. Jadi Allah keur nakdirkeun ngaji, geus berarti nu dideuleuna lain ngajina Gusti Allah na. Mantakan lamun urang dagang, aing teh ku Allah keur didagangkeun, keur ditakdirkeun di teh posisi dagang. Jadi otomatis pikiran urang ka Allah na. Tek be lain kana dagangan aing kuari keur dikasawahkeun ku Allah berarti kan neuleu urang teh lain neuleu tani na neuleu posisi Allah na keur nakdirkeun aing kasawah tani tah eta
nu luhur mah jadi posisi teh terus be urang ulah poho ingetan ka Allah Subhanahu wa ta'ala abeh ulah sampai katebarku wa ma aksaruhum ayo wa ma aksaruhum teh ulah sampai datang kana wa ma aksaruhum wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrik. Urang mah kuboga iman bae ka Allah alhamdulillahirabbil alamin masyaallah ya rugi nak luar biasa lamun urang coplok bae hate teh ingetan ka Gusti Allah komo lamun sampai ieu lain coplok di bebeneran lepas teu percaya ka Allah rugi anu sangat luar biasa teu iman ka Allah rugi eta mah abadal abidin wadah rodahir cicing di neraka ngerebek geus moal aya harapan kembali deui bisa dikasorgakeun. Tapi lamun kieu mah ya hanya coplok doang, hanya coplok doang, ingetan teh ya set be coplok dina ingetan doang. Kieu ye, Haji Pendi ya. Percaya ka Allah atau percaya bahwa pangeran percaya bahwa Kangjeng Rasul teh seorang nabi ieu teh ya nabi atau lain percaya deui. Percaya pen bahwa naon anu diajarkan ku Kangjeng Rasul itu adalah realita kebenaran ti Gusti Allah atau percaya Haji Pendi percaya bahwa neule awewe lain mahram eta haram percaya torojol Maimunah lewat ayo ku Allah eta teh bahwa kan teu meunang di deuleu lain mahram haram jol lewat tah dek haji ku Haji Pendi dek di deuleu apa dek peureum badinya ayo nyaho kan bahwa eta hukumna haram teh nyaho kan nyaho seuk ta eta kos kitu ngaranna leupas ingatan ka Allah kos kitu ngaranna leupas ayo tek batu komo selfie dong kira-kira eta keur ingat ka Allah apa keur leupas kos kitu ngaranna keur leupas atuh komo lamun Maimunahna diajak ka saung ku Haji Pendi laju eta S2 na di naon di kemak-kemak eta ngaranna keur leupas ingetan ka Gusti Allah mejeuna keur di saung keur ngemek-ngemek kerlek pae Haji Pendi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau pasti bakal dikanarakakeun teu kaburu tobat ngerebek di neraka teu kebal henteu ngan sajem doang sajem doang tinggal hitung be sapoe di alam akhirat sarua jeung 1000 tahun di alam di urang sapoe di alam akhirat sarua jeung 1000 tahun ya kan berarti eta sajemna ge ukurna tahunan pen geheng ku ari Haji Pen menang sajam atau dicabut deui set be laju dibawa ke Sungai Kausar nginum atau kasep deui Haji Pendi aja dikasorgakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala ta aya anu kana neraka nu teu hanjat deui abadal abidin wadah rodahirin berarti kan salama-lamana golongan kafirin naujubillah summa naujubillah min dzalik aya anu golongan diasupkeun ka neraka menang sapoe dicabut dikasorgakeun aya anu menang setengah poe cabut kana sorgakeun aya anu menang sajem cabut kasorgakeun deres tage tapi urang mah embung nu kos kitu
kajian Haji Pendi bae mah urang mudah-mudahan be langsung nu ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai lepasna ingetan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu sadar emang kumaha lamun terjadi disiksa ku Allah sekonyong-konyong. Apa aminu anta tiagum ghasyah min azabillah, apakah ngarasa aman ketika orang lepas ke Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha lamun sekonyong-konyong disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadada au ta'tiyahumus sa'atu bagta, atawa terjadi saah kiamat. Mun ngomongkeun kiamat teh kabagi dua, hiji kiamat sugro teh maut, dua kiamat kubro teh mencakup kana dua tiupan, hiji tiupan soki kehancuran, dua tiupan ba's dihidupkan kembali. Saah di dia tah awas Haji Pendi teu sadar emang pen kumaha lamun terjadi ieu tia tak kematian teu pugah bagtah ieu teh. Masya Allah keur mawa Maimunah ka kebon cau. Ai praktek gelepak be paeh di kebon cau. Deuk kumaha ngomong coba ieu. Maimunah nu paeh di au ta'tiyahumus sa'atu bagta. Masya Allah. Awas ketika terjadi maut faj'ah teh ya, berarti kan waktu untuk bertobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan ta Kangjeng ngomongkeun mautul faj'ah, mautu asipin teh aya godban, kematian yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min jalik. Masya Allah. Jadi waktu kajang tobat. Tapi pan kieu ye lamun nu gering heula mah nu gering teh aduh mimiti kajian teu pati inget ka Allah. Hayang cager berobat deh. Tapi kan lamun geus meuli teh geus mulai ngahung, geus mulai muriring aduh ampura Gusti. Geus meuli teh ampura Gusti asana ieu mah paeh asana. Geus mulai nyeklantas bae astagfirullahalazim tah ieu kan. Jadi aya waktu tah ketika dibere gering mantah kan gering teh anugerah ulah kos Haji Pendi cager be nya nangke teh be wayah-wayah tepugah-tepugung kayak diumumkeun be jing heuy Haji Pendi tadi melelempangan kene orenganan ti tajong doang ragad paeh pas gitu kan. Iya Allah ya Roh. Tuh mantakan Kangjeng ngomongkeun deui ieu tia tek be ieu teh akrihu mautan kamautil himar. Akrihu mautan kaula bener-bener ieu tia bener-bener sieun jasa embung kana maut kamautil himar, seperti maut himar. Sahabat kurang arti bahasa Kangjeng pada saat eta. Wa mautul himar ya Rasul. Naon anu dimaksud mautul himar? Cak Kangjeng mautul faj'ah. Mautul himar itu adalah mautul faj'ah. Ngaran faj'ah teh duna taqaddumi marodin wala sababin, teu kapiheulaan ku gering, teu kapiheulaan ku sabab, ujug-ujug kerelek pae. Eta ngaranna mautul faj'ah, dikhawatirkeun kan eta waktu jang tobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nu dikhawatirkeun. Kiai ya pan lain saeutik kiai
anu maot teu muriang deui kiai wali malah kadituna nabi. Oh ulah diukurkeun jeung urang atuh kamu. Awas eta mah kaasupkeun kana mautus shalihin. Mautus shalihin teh deuk bebas deuk kumaha bae karena orang-orang saleh anu sangat luar biasa sanajan maut ngadadak tak nyana mah pan terus-terusan napasna ka luhur Allah ka handap Allah. Allah takbir napas teh teu pernah lepas jeung Allah atuh sanajan tak maut fajah ngadadak atuh nyana mah geus jeung Allah ieu. Coba lah Haji Pendi payah teh digeringkeun deui hayu pikiranna pan keur ngahayal nyana teh ieu ngahayal lamun aing sugih sanggeusna sugih teh sugih boga duit 1 miliar sanggeusna boga duit 1 miliar teh ku aing deuk dibelikeun ka mobil laju dibabawa eta mobil teh teu meunang aya rangda ku aing diasupkeun hayo tek be ngeng kapanggih jeung Kipu Doli ku aing ngan hukur di klakson doang pid keur ngahayal kos kitu karlak paeh rengse ka neraka cukup kan eta teh. Innalillahi rugi luar biasa. Mautul pajah. Iyalah nu dikhawatirkeun teh mautul pajah kelas-kelas urang teh eueuh kaburu jang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama usholihin tomo wali-wali Allah homo kadituna para anbiya wal mursalin ketika terjadi secara johir mautul pajah itu melain mautul pajah mautus sholihin karena ruhna nya nama geus teu pernah lepas jeung Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya Allah Gusti nu agung mantakan tah didinya nu dikhawatirkeun ge wa hum la yasurun maot tepuguh anu henteu aya bintik-bintik pimaoteun karelak maot nyana teu kaburu teu sadar posisina deuk paeh ieu nu rugi posisi dalam keur poho ka Allah. Mantakan cak Kangjeng ieu lah cara jalan kaula ngajakan ka masyarakat ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kangjeng Rasul teh ngajak ka manusia melalui basiroh. Basiroh teh cahaya mata hate, cahaya hidayah, cahaya taufik. Awas ya di dieu dibahasakeun ge ala basirati lain make logika sing adewas. Ulah wakayu ngomongkeun junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali-wali Allah kable dia kena takbeh melalui basiroh ngajakna manusia teh sehingga Islam masuk ke Pulau Jawa wabilusu secara umum secara tanpa ada pertumpahan darah. Kunaon melalui basiroh la ilaha illallah, cahaya la ilaha illallah, makna la ilaha illallah diasupkeun ka bedug terus ditabeuh bedug dug 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 masya Allah sing gelepak leuleus cahaya eta narancap arasup kana kolbu manusia anu pada saat eta teh menganut agama Hindu Buddha set be leuleus ku cahaya eta lah dali prak langsung maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Betapa suksesnya wali songo dakwah melalui basiroh. Kuari dikritik ku Haji Pendi itu tidak masuk akal itu atau siar teu asup sih melalui logika logika. Ih, nu repot teh kos kieu teh. Ayo kutak-atik ku sia logika.
ribet luar biasa. Awas ieu ala basiratin melalui mata hate tek ngarieg jelema. Masya Allah. Yuk kurang tinggal melalui basirah. Melalui basirah tek. Ya Allah, Ratu Bilqis. Pen. Ratu Bilqis. Gelis luar biasa. Gelis. Ukuran namun Haji Pendi begitu tak kapanggih jeung Ratu Bilqis harita keneh ngajengkang pae. Kapi tengangeun. Iya, ku gelis-gelisna. Kiai, ya coba gambarkeun ukurkeun emang kumaha kitu? Kan kieu. Aya raja manusia, terus boga anak 7 lalaki kabeh. Ya. Kebeneran raja eta teh kuasep jasa di kalangan manusia teh boga anak 7 kuasep kabeh. Ya Allah. Kos kula lah. Bolo-bolo awewe nu ngora nu kolot ge eueuh nu ngasetkeun ka Haji Pendi mah. Dikawinkeun ku kula anak anu kahiji teh anak sulung teh dikawinkeun aya babandingana awawe di manusia teh ya nu geulis anu ukuran teh sakupu pantes tah. Anak kadua teh nu kula sarua dikapanggih jodona geulis disaimbang. Terus datang ka genep pelebah nu bungsu nu katujuh ieu anak kula kasepna teh lewat dia sok kuasep teuing. Di aprak ku kula awewe salam dunia teh nu panggeulisna direndengkeun teu pas keneh bae ka kasepan ka lalaki. Menang keneh lalaki. Hese luar biasa. Jadi berarti ieu eueuh ieu pasanganna cak orang eueuh pasangan. Tah kabingungan eta raja teh tek bemikiran anak nu bungsu ieu teh supaya kawin teh serasi saimbang. Kabeneran aya jin raja jin boga anak awawe 7 garilis wameh 177 nah raja jin akhirna eta nu kahiji dikawinkeun jeung lalaki jin deui saimbang nu kasep ti jin jeung nu geulis ti jin nu kadua ge disiaran kitu keneh begitu nu katujuh ieu nyiaran nu pangkasep-kasepna di bangsa jin teu kapanggih nu serasi jeung nu katujuh. Coba ka pondok ya bae. Kebingungan raja jin. Tek be masyaallah eta raja jin di hutan teh ngalamun bemikiran anak nu bungsu ieu teh eueuh nu serasi di bangsa jin deui. Raja manusia ieu pun sarua keur kebingungan teu manggih jodoh ieu teh nu bungsu kasep teuing tek dileuweung kapanggih tah jeung raja eta tek obrol problemna sarua ayeuna geus kitu ya geus jodohkeun bae jodohkeun berarti nu paling kasep di kalangan manusia jeung nu paling geulis di kalangan bangsa jin dipertikahkeun lahirlah Ratu Bilqis. Tamantakan tadi kula ngomongkeun Haji Pendi mun kapanggih ngajengkang paeh geta. Ya Allah, Masya Allah geus nu pangkasepna di kalangan manusia kawin jeung nu panggeulisna di kalangan bangsa jin lahir Ratu Bilqis pan teu kabayang ku urang. Moal eureun-eureun. Maksudna naon moal eureun-eureun? Kikituan naon Haji Pendi? Ya Allah, jadi wik-wikan baik. Astagfirullahaladzim. Tuh ngan pan eta Ratu Bilqis mah harita penyembah matahari. Ayo berarti beragama montok tah anu nyembah kana mata poe. Sedangkeun nyana teh dibere kakuasaan teh pohara lantaran menguasai ilmu manusia, menguasai ilmu bangsa jin. Kunaon? Bapak ti manusia, raja ti manusia, emak raja ti ieu teh ya bangsa jin ataupun ieu dua muara kekuatan nu sangat luar biasa.
berarti kekuasaan Ratu Bilqis teh meluas anu sangat luar biasa. Saantero mantakan pertempuran kejeng pasukan Saba moal aya nu kuat pada saat itu. Masya Allah. Tah mulai kan kapanggih jeung Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ngan ukur di suratan doang ku Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hai Ratu Bilqis anu sakitu perkuasana ngageter harita keneh. Lamun lain basirah moal bisa. Tadi dek ngomongkan ala basiratin ngan ukur disuratkan bismillahi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Iya langsung sat surat teh dibawa ku manu kudud dibikeun ka Ratu Bilqis. Tak begitu dibaca harita keneh ngageter. Masya Allah jajal Maimunah di suratanku Haji Pendi. Masya Allah begitu tak dibere langsung disoekeun. Ya Allah teh dibaca-baca acan kan. Ala basirotin teh lain bantrak-bantrak ngageter. Mantakan langsung kan tek be. Walaupun ngomongkan rapat musyawarah jeung para gegeden itu hanya formalitas. Jab pada saat itu para gegeden itu kan pakai logika. Paduka Ratu. Kami tinggal menunggu titah Paduka Ratu. Gempur Raja Salemon, Raja Sulaiman, siap kami untuk menggempur. Jalan jangtikeun sieun wahai Paduka Ratu. Karena angkatan bersenjata urang teh geus sangat lengkap luar biasa. Secara logika kan kos gitu. Tapi kan Ratu Bilqis teu kunaon geus nancem ka jero hate. Masya Allah geus nancem ka jero hate. Can kapanggih padahal makan kakarak surat doang. Masya Allah kakarak surat doang geus nancem ka jero hate. Ingin aku bertemu dengan yang membikin surat ini. Kos gitu kan. Masya Allah matakan kan ujungnya persiapkan seluruh pasukan. Kaulah dek langsung berkunjung ke Sulaiman. Masya Allah begitu tek berangkat diiring ku ribuan pasukan. Tak datang ke Kangjeng Nabi Allah Sulaiman. Ia kan langsung bersimpuh di hadapan Nabi Sulaiman. Sebe kunaon basiroh tah dakwah geus langsung nancep ke jero kolbu, langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Sulaiman Rasulullah. Masya Allah langsung dipakai dia itu. Tah ieu dakwah ala basirah. Ini dakwah ala basirah hese luar biasa. Masya Allah. Lamun enggeus cahaya hidayah teh cahaya taufik, cahaya ieu tek anu melalui sub asup ieu geus moal bisa kahalangan. Nu teu bisaeun make logika teh geus teu bisa. Ya Allah saharoh Fir'aun. Saharoh Fir'aun. Ya. Eta teh akan dipimpin ku Bahros. Bahros teh kakarake umurna 12 tahun. Tapi nyana ieu pimpinan tukang sihir sa Mesir kabeh. Kunaon anu mantak pimpinan? Lantaran sakabe jejegut daripada tukang sihir sa Mesir kabeh ieu ngaguruna ka bapana Bahros kabeh. Ta eta jadi putra mama berarti kan eta. Lain bantrak-bantrak. Kabeh ngaguru teh ka dija ka bapana.
ketika paeh bapana ieu kan diserahkeun ka anakna bahros tek we sanajan umurna kakarak 2 tahun 12 tahun tapi kan ieu penguasaan ilmu lantaran langsung terah tinu jadi bapa kabeh eleh kabeh walaupun ieu kakarak 12 tahun mantakan diangkat takbe sebagai pemimpin sahara. Ya Allah Gusti doa kasombongan aya di pasukan eta jelas aya di rombongan sahara heuh geus teu bisa didakwahan moal bisa wese luar biasa lantaran kunaon kaelmuan aya di zaman endek ngomong naon kakarak Haji Pendi ngomong doang ge geus utah keluar getih atuh paeh deui bae Haji Pendi hese luar biasa. Masya Allah lamun henteu melalui basiroh mah hese ketika tarung di kalang takbe kejeng kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam ditonton ku jutaan manusia pada saat itu sehingga sahara pada saat eta teh kan nawarkeun ka Nabi Musa deuk kula heula apa deuk maneh heula ngaterukeun ilmu kan kaos gitu kan dek ditandian ilmu didinya diwadahan ku kami pan eta teu kira-kira cak Nabi Musa didinya beh heulanan ketrukeun ilmu sia kabeh tah awas mulai diketrukeun ilmu ku Nabi ku tukang sihir brek Masya Allah nyana mawa tali jeung kayu set beh eta tali jeung kayu begitu brul dibalangkeun teh jadi urai kabeh sedengkeun ieu teh ukurana tali kejeng kayu ukuran 70 truk 70 truk geus berarti diperkirakan kan jutaan orai jutaan tali dibalangkeun jadi orai kabeh Masya Allah takbeh oyag kabeh Haji Pendi ge bisa dipahadihakan itu tuh ayo Masya Allah dibalangkeun lah ku Kangjeng Nabi Musa teh tungkad mukjizat lain tungkad model kos kitu belegedeg jadi orai gede luar biasa sanggeusna orai gede teh set calangap sanggeusna calangap nu jutaan orai dicaplok kabeh seret beak kabeh malah lapar keneh calang abdi ka Haji Pendi paeh asal Haji Pendi eta ya Allah secara logika ilmu sihir moal bisa ilmu sihir teh orai-orai eta ilmu sihir eta secara realita di dahar kos kitu mal bisa set di dieu lah cahaya hidayah nancep ala basiroh kana sahara set bahwa berarti ieu teh orai lain orai sihir berarti ieu teh orai realita kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala cahaya nancep melalui pemikiran teh set ieu mah atuh lain sihir dilawan sihir lain sebab sihir anu dicekal ku nyana teh ieu geus sihir kelas tertinggi moal aya nu saluhureun ieu begitu tak diayakeun deui ieu lain sihir tapi realita kebenaran sahara ketika boga pikiran seperti itu cahaya hidayah asup karena kos gitu langsung brek coba ge dinasehatan ngalawannya dinasehatan ngalawan tapi ketika tak langsung brek aman tuh langsung kaula iman birobi Musa Masya Allah basiroh lain bantara pohara luar biasa ulah dianggap lalaora ulah dianggap lalaora ayo yuk kabeleh dia kena Uwaisul Qurni lulumpatannya ti gunung ka gunung
akhirna kan musyawarah kabeh para ulama-ulama hayang ngadengen nasehat tina uti Uwaisul Qarni teangkeun ka gunung anu geus ngancolok ka gunung anu. Akhirna kan kuwali deui ieu ngajaga ditu teh kapanggih. Saenggeusna kapanggih teh dimohon, wahai Uwais, kami ieu teh hate geus darangkal, geus tarias, geus hese luar biasa eta teh narima nasehat. Mohonlah turun gunung, mohon turun gunung. Maka Uwaisul Qarni siap untuk ngayakeun tabligul akbar. Masya Allah, musyawarah deui. Eur pan sajagat, lain sabari batarak-batarak bahwa Uwaisul Qarni endek ngayakeun pengajian. Set kumpul ribuan jalema. Masya Allah. Kakarak geh nangtung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kakarak uluk salam doang jempling jelema set be jemplingnya teh beneran jempling barang di deule 70.000 nu bae nu maot sekaligus ngadenge uluk salam na Uwaisul Qarni doang tak 70.000 nu maot. Hayo kunaon lamun lain basiroh moal kuat pasti. Mantakan iyalah lulumpatan Uwaisul Qarni. Set, masya Allah. Coba Haji Pendi pidato. Set, ayo jajal pidato Haji Pendi lulumpatan cekan lagi. Tek, lainan jelema leuleus malah nyeungseurikeun ka Haji Pendi. Ieu hese luar biasa mantakan. Di dieu lah Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Mantakan tah tek beka beleh diekeun basiroh teh kieu ye basiroh bahwa roh urang teh dijieun ku Gusti Allah di ditu baheula di alam lahut keneh sakaligus kabeh teh di alam lahut terus turun ke alam jabarut ketika teh turun ke alam nasut ka dieu ke alam dunya tia ieu roh moal bisa diturunkeun ka dunya lamun teu ieu teh diasupkeun ka jasad. Maka ku Allah tek bedijieun jasad ruh eta diasupkeun ka jasad. Geus berarti ku ari awak urang teh ieu teh jasad jeung roh. Aya roh hayat, roh kahirupan sehingga urang teh ieu hirup dina awak teh aya roh suci nu cicingna di jero kolbu. Set. Tah ti dieu lah basiroh nu dimaksud teh lamun ieu kolbuna ku urang terus dijaga melalui tobat terus-terusan teu eureun-eureun urang tobat dijaga ku urang melalui mulazamatul la ilaha illallah teu eureun-eureun maca la ilaha illallah la ilaha illallah terus be ieu roh suci nu aya di jero kolbu teh bakal kaluar bakal roh suci nu aya di jero kolbu teh bakal kaluar. Sek. Di mana roh suci ieu teh keluar, maka kiai nu geus datang kana tingkatan basiroh ketika ngomongkeun ngomong rukun wudu, ngomong rukun salat, ngomong tentang naon be hukum-hukum ieu rasup tak kajelor ruh manusia-manusia. Mantakan tek be aya nu ngaleket teh leuleus jasa masya Allah aing teh patadina tek be ieu teh tilok salat mabok be barang ngadengekeun ngaji di Mama Supendi anu geus datang kana basiroh leuleus hate teh hayang salat masya Allah. Padahal kurang kumaha dinasehatan ku Kipu Doli mah sering jasa. Tapi kok ieu teh teu daekeun ngerenged hayang salat.
tapi kunaon ngadengikeun Mama Supendi mah ngerenjed hayang sholat. Waidih, Masya Allah. Diarajakan titah ngaraji kaki pudoli tek be jong jon be embung kaji teh kaki pudoli, tapi ka Mama Supendi mah teu diajakan ge hayang ngaji teh. Kunaon eta teh? Basirah nu aya di Mama Supendi. Basirah tek be anu dikawal qalbuna melalui la ilaha illallah, la ilaha illallah na melalui talqin tinu jadi guru na, karena tidak akan ada kelahiran ruh suci anu aya di jero qalbu tanpa melalui nutrisi tobat, talqin dan mulazamatul la ilaha illallah. Maka dengan lahirna basirah di hati Mama terjadi efek nu sangat dahsyat luar biasa. Masya Allah, asa bener we nya nama asa bener. Ayo mantakan ulah aneh ketika orang tak bengadengekeun ieu teh al-maghfur lah abah uci guru urang. Masya Allah ngalekat teh leuleus ka hate teh. Beuh, Masya Allah tek be padahal lamun ku urang dideule secara johirna, dideule secara ilmiahna atuh kan biasa bae. Atuh ilmiahan keneh bahasa kiai anu, ilmiahan keneh bahasa kiai anu. Tek be ngomongkeun ka ilmiahan teh seperti itu, tapi kok ilmiah bener kiai anu, tapi kunaon teu ngerenyad kana hate. Tapi ketika urang ngadenge tek be ieu teh omongan nasihat daripada guru urang ngeleket teh dina hate, kunaon basirah nu maen ieu, basirah nu maen. Masya Allah, mentakan ti guru urang turunlah ka muridna Mama Supendi. Ya Allah ya Rabbi, tah iya ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ad'u ilallahi ala basirah, ad'u kula ngajak ilallahi sena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi mengajak ke agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi mengajak karena hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi mengajak karena ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifatna, mengenal apalna, mengenal zatna. Masya Allah, ala basiratin, melalui basirah, hujatin wadihah teh ieu adalah mata hate tek be anu kaluar sehingga terjadi ialah ruh suci bakal menembus karena ruh-ruh di setiap manusia-manusia. Masya Allah, Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz, dalam setiap duduk selalu rombongan ti golongan Nasrani, ti golongan Yahudi, ti golongan Majusi langsung bersimpuh bersahadah di hadapan sang aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kunaon ieu lantaran melalui basirah anu sangat luar biasa. Make perdebatan ilmiah mah capek make perdebatan ilmiah. Masya Allah, kurang kumaha Kiai Pudoli ngajelaskeun hukum teh. Masya Allah, tah dia heuy dina Fathul Mu'inna berebet ku Ki Pudoli diomongkeun. Teu seubeuh sia heuy ngadengekeun Fathul Mu'in tak be tah wae diomongkeun di ayat Qur'ana berebet ayat Qur'an. Pohara luar biasa.
Masya Allah kagum urang ngadengekeun tak alfiyah teh dina Qur'an tak dina hadisna, tapi eta jelema nurut henteu. Tapi kan ngadengekeun Mama Supendi teu ngomongkeun haram, teu ngomongkeun halal, nganukur ulahnya pamali. Masya Allah eta jelema patuh luar biasa ku bahasa pamali doang. Masya Allah pamali nu diomongkeun ku Mama Supendi tia lantaran make basiroh ieu ngelehkeun ilmiah anu dipake ku Kiai Pudoli, walaupun ayat Quran ngaberebet jeung hadis ngaberebet lantaran eueuh basirohan bedasan keneh pamali daripada ayat Quran. Basiroh ayo basiroh tingali kuari ustad-ustad kiai-kiai anu kusul muncul di TV pohara luar biasa hebat, urang ada yang kan ilmiah nak kagum urang luar biasa kunaon beuh Masya Allah ayat Quran tak hadisna tak pohara tak pohara kan, tapi kan orang nukur neuleuh ongkos main congklak doang ngerenyatkan hati henteu kunaon tidak pakai basiroh. Tapi ulama-ulama baraheula anu marake basiroh Masya Allah tilok ngomongkeun Quran, tilok ngomongkeun hadis, ngunku pamali doang rengsek, pamali doang. Ulah pamali ulah kan Masya Allah siaran dina kitab bahasa pamali kan bahasa pamali, tapi kau bedas amat eta pamali kunaon basir. Masya Allah ulah sok kuda kadek eta teh dina lincar sia sok dituduh maling mantakan ka dituna ulah pamali urang embung sieun luar biasa. Ulah osok diuk dina babadak lawang sok burung babakalan tuh luar biasa pamali cakolot. Apakah jelema baheula dajakun dalilna di mana eueuh kan henteu ngomongkeun dalilna di mana sih eta kolot urang ngomong kos kitu henteu kunaon leuleus kana hate kunaon basiroh ngomong. Masya Allah kudeudeuh tek luar biasa. Masya Allah pohara mantakan mudah-mudahan be urang dibere basiroh ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga leuleus hate urang kasinaran ku cahaya hidayah, kasinaran ku cahaya taufik, sehingga melalui sinar-sinar itulah orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, aya dalam lindungan Allah, aya dalam ieu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang terus-terusan aya dina sinar hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah.